secara tidak langsung geus daftar jadi pangeran leutik, ngaku-ngaku geus bisa maraban. A'udzubillahi min dzalik. Nah ieu maka kudu diome. Sabenerna mah anak jeung pamajikan teh dirizkian teh ku Allah. Gitu. Naha cendada urang nu sok merena oge, urang nu usahana oge. Pemajikan hayang meuli baju ku urang dibere duitna oge. Nah makanya nyebutkeun teh Allah. Gitu. Anak hayang meuli baju, hayang meuli buku, hayang jajan anggar ti urang duitna teh. Nah maka jeung anak disebutkeun dirizkian ku Allah. Masalahna kieu. Dina rumah tangga. Salaki pamajikan anak. Ieu posisina lamun salakina anu usaha, rezeki anak jeung pamajikan ku Allah bakal digelontorkeunana teh melalui leungeun salakina gegedeana teh. Naon sababna? Sabab salaki anu ngajadikeun sababna nu dijieun sabab usaha teh. Itu. Da lamun dibalikeun mah bakal dibalik Pak teh. Salakina bagian nyusuan, salakina bagian ngasuh, bagian masak, pemajikanana bagian TKW. Tanu mere duit teh bakal jadi pemajikan. Ka salaki jeung budak. Ya. Jadi ieu teh pamajikan jeung budak dibere duit ti salaki teh lain ku salaki, tapi Allah nitipkeun rizki keur anu jadi anak jeung pamajikan urang melalui leungeun urang. Naon sababna? Sabab urang nu jadi salakina anu usahana, anu ngajadikeun sababna. Dalamun dibalikeun mah bakal dibalik eta teh. Atawa inung bapakna caricing anakna usaha, tah bakal anakna anu mere duit kana jadi inung bapakna teh. Dalam arti Allah mikeun rizki keur anu jadi inung bapakna melalui sabab anu jadi anakna. Naon anakna dijadikeun sabab? Sabab eta anak anu usahana. Kartos. Nah. Maka duit anu kacekel ku diri urang dek hasil tani, dek hasil dagang, dek hasil naon, awas hati-hati. Ulah sembarangan ngagunakeun urang teh, ulah sembarangan ngagunakeun. Pikirkeun heula pangabutuh nu jadi anak, pikirkeun heula pangabutuh nu jadi pamajikan. Itu ulah asal ngagunakeun. Sabab di dinya aya hak nu jadi anak, aya hak nu jadi pamajikan. Di dinya gitu Allah ngajadikeun diri orang sebagai sabab, sebagai jalan nepina rizki ti Allah kanu jadi anak jeung pamajikan. Nah, keur lalaki anu alus, keur lalaki anu bener, sabaraha bae duit anu geus dibikeun ka pamajikan anu urusan jeung kipayah gitu. Sabaraha bae bila mana geus kacekel ku pamajikan, hiji geus teu hayang menta deui, kaduana geus teu hayang nanyakeun. Anu aya dina pikirna teh iraha urang jadi sabab deui datang dari rezeki ti Allah keur jadi anak pamajikan. Mikirna teh hayang mere we terus. Itu tah itu lalaki anu cager nu bener. Naon sababna pangna lalaki anu bener geus tara hayang nanyakeun duit anu geus kacekel ku pamajikanana. Sabab duit anu geus kacekel ku pamajikan mah bakal kadaharna teh ku pamajikan urang, ku anak urang, bahkan urang oge milu ngadahar deui. Da ku pamajikan teh dibelikeun kana sangu, dibelikeun kana deungeuna, heuh daharna mah anggarna jeung urang. Sementara duit anu aya dina leungeun urang mah eta teh belum tentu ngeun gagedena mah moal kadahar ku anak jeung pamajikan. Sok ayeuna urang misalkan menang duit 1 juta nu 500.000 bikeun ka pamajikan, nu 500.000 dicekal ku urang. Ieu nu 500.000 di pamajikan mah kadahar deui ku urang. Duit nu 500.000 nu dipesak urang.
eta teh jauh kana kadahar di ku anak pamajikan moal teuing ka mana teh. Bisa wae kana udah jang kopi. Bisa wae dipake ulin. Tamata keur lalaki anu cager mah keur lalaki anu bener nya. Geus moal nanyakeun deui duit anu geus dibikeun ka pamajikanana. Geus tah hayang nanyakeun. Naon sababna? Sabab itu sim kuring ayeuna nampi wejangan tinu janten aki nyaeta Mama Haji Abdul Aziz almarhum almaghfurlah amin anjeunna nyariosan ka pribados omat sia bisa kitunya kolot baheula mah geuning sia wae omat sia cenah bisi engke ditakdirkeun ku Allah panjang umur terus rumah tangga duit anu geus kabikeun ku pamajikan ulah hayang nanyakeun dek 1 juta dek 2 juta dek 10.000 dek 20.000 bahkan bila mana maneh boga duit anu teu dibikeun ka pamajikan misalkeun maneh boga duit 1 juta dibikeun 500.000 ka pamajikan nu 500.000 ku maneh dipesakan maksud keur bekal ulin terus kapanggih ku pamajikan awas ulah hayang nyokot tina leungeun pamajikan bikeun langsung kajeun teu tulus ulin eta pun aki baheula kitu nah haceng teh apa bet kitu ya jasa pamajikan maneh ka maneh mun maneh boga duit 10 juta sapoe tah mikeun ka pamajikan moal katebus sia jasana moal katebus nah kumaha kitu sia daek reuneuh 8 bulan dipikir nya ketang cenah mun pamajikan maneh minta bayaran ka maneh tina reuneuna sapoe 5 juta wajib teh ku maneh dibayar tapi pamajikan maneh gratis tah teu minta bayaran ka maneh tina reuneuna nyusuna eta teh mun teh pamajikan minta gaji ka maneh wajib dibayar mun teh mah maneh teu sanggup mayar maka eta bakal dicatat jadi hutang di hadapan Allah anu maneh moal bisa asup ka surga najan pinuh ku amal soleh bila mana eta hutang can beres bahkan teu saeutik jalma anu teu tulus jadi ahli surgana katutup ku masalah hutang anu teu dibayar bahkan teu saeutik jalma anu pinuh ku amal soleh dina hirupna di alam dunya beak amal solehna eta dipake mayar hutang sehingga tersisalah dosa nu aya dina dirina tungtungna cap surga dilaan anu aya jadi ahli neraka pamajikan maneh nyusuan anak maneh moal minta bayaran ngan lamun kumaneh dibayar eta nyusuan anak mun teh mah dibayar tina sapoe 10 juta kurang keneh sia sabab kanyaah maneh leuwih gede tibatan nilai duit 10 juta kana jadi anak jadi kanyaah kana jadi anak teh ngeleuwihan tina harga duit 10 juta apa ayeuna contoh we kieu aya tatangga setruk setruk tatangga dulur lain yang mau batur secara nasab mah gitu secara nasab bager ka urang henteu di biasa-biasa bongka ditu di ubaran teu cagur bongka di ubaran teu katingali we ripuh watir gitu aya moal anu kieu ye bakat kuwatir-watirna ka eta tatangga nepi ka ngadung kieu ka Allah Gusti atuh panyawat anu aya di tatangi abdi teh ka abdikeun we wios we abdi nu setruk itu nu damang bakal aya nu kitu moal tah ka anak mah bakal aya Bu Pak ka anak mah bakal aya ratusan kali kadenge ku ceuli abdi tah inung hiji awewe ngagorowo ka Allah ratusan kali berarti ratusan jelema nu ngagorowo ka Allah atuh ajengan cenah doakeun cenah keun we kajian abdi cenah nu geuringna asal anak abdi sehat awatos inung mah tah ka anak bapakna sarua kitu ka anak bakat punya ngan lamun ayeuna ieu harga 10 juta misal tatangga setruk urang ngadua kitu
lamun ditakdirkan ku Allah pinah tah tatangga penyakitna ka urang, sehatna urang pinah ka tatangga, dek aya nomoruhan 50 juta daek mah. Berarti iya 50 juta hargana leres. 50 juta hargana. 50 juta anu hargana bila mana dibandingkan ke anaknya jadi berharga. Itu jadi berharga. Mere duit kanu jadi pamajikan 50 juta sapoe kusabab alus jasana gitu geus manguruskeun anak anu ku urang dipikanya 50 juta murah keneh teh ke anak. Bahkan boro-boro 50 juta